Nongeng maneh. Segala dicumponannya kayangna. Ada kumaha make nur. Baik-baik Tulungan. ayo boga baju arek. Baju naon? Baju karung. Sia kabitanya sianya. Sia mah paeh we. Jelema miskin mah tong da jeung aing, aing mah jelema gablak. Aing mah Gusti nu Agung boga salakin waena meuni bager. Pangalikeun gelang, kongkorong, cincin. Aing mah pokona mah ku salaki ayeuna mah rek nurut aing mah. Mun tita nonggeng rek nonggeng aing mah. Nang karek rek nang karak aing mah. Nang kumaha rek nang kuban aing mah pokona mah rek nurut salaki ayeuna mah bager pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon sia ka dieu? Hah? Tuh asa sengit nu anyar gitu, Cek. Siapa nyawa wae nya. Mana mah tuh da teu jauh mah teh atuh urang teh, Cek. Kamu gitu. Rek naon mana ka dieu? Teh rek ningali eta teh ya halus. Tong nyabak. Sia mana mah isi ateu nya. Mana mah teu meurang nyabak nu kieu, mana mah jelema susah, mana mah. Rek Gitu. naon? Pasti sia mah pinjam duit ka aing nya. Siapa? Ya, siapa ya nya kamari menang bantuan, menang BLT. Siapa lain dibelikan beas, belikan nok, belikan minyak. Siapa dibelikan baju mana mah? Apaan hayang siga euceul. Wah bisa, siapa jelema susah. Nah, mun aing jelema gablak tingali tuh, teh gelang noge. Halus. Kilau kieu tah. Cuci noge hade tuh. Ieu dengikeun nya, gelang noge ieu teh dipanglikeun ku salaki aing teh di Maroko. Nah, lamun ieu cincinna di Zimbabwe. Zimbabwe. Negara yang siapa legugnya teh nyaho Zimbabwe teh di mananya? Tamane orang Zimbabwe tah. Tah ieu kongkorong noge menang meuli di Uni Emirat Arab. Pokona mah Jangan karangna. salaki euceul. Salaki euceul teh kawe. Lain kawin mana? Salaki euceul mah pokona mah gawan teh keliling-keliling pokona. Aduh gaya euy. Gaya beungas salaki euceul mah. Matak nya euceul mah arek dulu tah salaki nu ayeuna. Itu moal loba protes eta mah. Sakana cek salaki euceul teh. Nongeng maneh. Bukan menurut, bager atuh da. Sok teh nurut kumaha ieu nya lamun awewe mah sagala dicumponannya kayangna. Ada kumaha make nurut teh pokona mah. Udah disenangkeun. Da siapa boga salaki nipu siapa atunya boga salaki siapa pangangguran matak nangan salaki teh atuh anu gablak jika salaki euceul atuh siapa pak neangankeun. nangan sorangan koplok teh mana mah Bertujuh. naon ya. teu nya bener kan siapa ujung-ujungnya pasti nginjem duit siapa Pan euceulna keur boga. wah kan tah pait Emang na urang tengang. Heuh siapa tuh kenaon ka nginjem duit atuh mana Terus karunya kitu ka urang tinggal ya. aing mah teh karunya ka siapa nah Aing tinggal ya urang teh bukan naon tinggal ya tuh. siapa teh gablak ye tah aing boga gelang siapa teh gablak makana sia teh nya heuh tong sok nyaingan euceul sia teh kudu ngukur diri sia teh ye lamun hayang jiga euceul usaha sia teh nu balik Pan keur usaha mah. sanaon Turabi. siapa kudu aya peningkatan hirup teh ya jika euceul kan kamari gegembelan ayeuna tinggal euceul Oh, cuma bisa. tuh da kudu kreatif urang teh pokona mah Heuh tah ayeuna euceul keur aya, euceul teh kudu nulungan kana susah teh. ada nulungan siapa geus bisa aing teh siapa tuh kamari nya siapa kamari minjem duit ka aing 1 juta nginjem duit ka aing 1 juta Apa geus dibayar?
100.000 tok 800.000 deh acan siapa Aduh penting mah bukan niat maya Ya. seuceuk. dengekeun ieu nya siapa nya nginjem duit ka aing 1 juta karek maya 100.000 ku aing ditagih siapa kalau kagalak maneh mah gitu. Aing teh harita kalau susah matak nagih teh ku aing ayeuna mah sia mau ditagih aing geus gablek beunghar aing teh ayeuna mah. Oh berarti ayeuna aja mau merek nginjem perek-merek gitu. Siapa kangeunahan ieu jelema model maneh kieu mah dibere nginjem teh dibere hate mata jantung model maneh Apa kieu nu mah. cenah nu sebeunghar. Urang pan encan ceuk. Ieu maksud euceut teh ieu nya turutan euceut juk tah maneh kan Nurutan kawin wae. iya maksud aing teh ieu nya salaki sia keur kekayaan susah gitu teh teu sia nu jadi awewe kudu bisa ngabantuan salaki oge nu usaha sia teh tong nganalkeun salaki lamun salaki sakirana kekayaan kitu teh da sia mah salaki harita keur boga duit gablek segala rupa ku sia mah depres ku sia mah gitu. Apa namanya sih gak ecel loba sakalana. Kudu ngukur sia teh aya elmuna kieu teh tuh ujug-ujug kieu pan ecel oge. Oh mantap bere ilmuna. Geus lain mah nginjem duit we lah. Buru. Rek nginjem sabaraha? Nginjem nama sih nya. Bae lah entong loba-loba. Sabaraha? 1 juta we. Kagok 1 juta malah Sabaraha tuh? 100.000 siapa? Duh, aing mah Lain beuki gede. Situ buru tuh karunya teh saya tinggal baju sarowe kieu urang teh eueuh ya Allah. Boga tatangga susah teh aing tulungan. boga baju arek. Baju naon? Baju karung. Tuman atuh da mari mah sia mah da geus sabaraha kali tulungan ku aing teh geus sakali 2 kali sia teh mirna tulungan ku aing teh. Heuh nya atuh ayeuna we bae cepan keur aya. Ya lamun keur aya kudu nulungan kan nu susah. Tong sieun samere mah. Nu susah teh nu kumaha heula. Apa urang susah, Udah ceuk. sia mah susah tapi sia mah kan jaga-jagana bisa usaha naon. Mun kitu tak kieu dengekeunnya. Lamun sia irungan ku aing sia dibere. Bae-bae nyemni dibere ku aing mah. Sia mah tinggal supu masih kena komplit dengan komplit. Capek. Capek naon? Ku aing teu kumaha ge capek sia mah. Bari capek sia mah kudu semangat juga tuh. Tingali kuat eceu mah. Gerah. Bener. Sia kabitanya sianya. Wah kabeuli sia mah. Wah Tapi tak tuh cek jarang menang tuh. Kabelan sia. Tong sok cebak-cebak sia teh. Dia tinggalnya. Iya, batuna teh nya. Lamun misalkeun peuting teh sok kurung sia. Ah, Heuh. Soalnya pakai bola. lama ditampalkeun kana lampu. Kurung. Kayak nggak jarang atuh cuk. Atuh meunang. Mun tong Halo? Wait sia. Gimana? Si Ucum nu kitu aing mah. Mana? Apa teh nginjem moal? Rek merek nginjem moal. Aduh, kumahanya. Lamun ku aing dibere nginjem maneh, sia ngulangkeunna iraha. Mun boga. Tuh, sia mah. Gitu. Ya kudu ditarget sia teh. Cuk. Aing mah lainnya, aing mah masih kena trauma ku sianya. Sia Sia harita bahasa harita lah. Nginjem sia teh ka aing nepikeun ka mawa budak maneh tah, dapat ka ontot lehong. Nepikeun ka aduh sasaduna teh nginjem janji erek maya harus lupa gitu. Tempo ku euceun di dago-dago tah sia teh cek aing teh ieu lah teuing ieu teh maya ditagih ku aing sia mah leuwih galak sia mah. Kalaka rek naon cenah ka dieu? Pan aing anu boga duit teh. Nah sia nu galak pan sia boga hutang. Apa cuk? Yo, can boga duit na teh eta teh. Terus kan ayeuna Dengekeun ya sia, lamun sia can boga duit, sia teh ngomong ka aing. Itu sasadu heula, ieu mah jeung amplang we beritana. Heuh daerah tuh, ayeuna ge urang ka dieu kan bongan we atuh Ye, kalau ade ku bahasa goreng ku bahasa sia teh. Batu Dengekeun sia teh. Aduh hampuran we eta mah tah. Ayeuna nginjem deui. Mung sia mah harita kan nu kamari can dibayar sia mah. Entong kieu atuh cu ayeuna Ucung geus beunghar ayeuna teh engke teh jadi aya
bahasa si kaya jeung si kaya, si miskin jeung si miskin. Kayak urang jeung saha. Nah, sia siri ka aingnya. Pada aing gableknya. Tong kitu koplok ta pemikiran teh sia teh tong sok goreng buka pemikiran teh. Aya bisi makan muas beunghar mah sok sombong, Ceu. Eta mah kumaha? Kumaha jalemana we? Eta mah pikiran manehna we eta mah nu teu ieu. Ayo cek kitu teu. Tuh cuma tuh sombong teh naon cuma ngan cuma boga loba nu kieu nya Teu sombong pana cuma bageul nya. Sepuluh bareng nginyeum. Anteu cuma galak cuma pedit. Mama bareng nginjem sia mah loba modus sia mah loba akal sia mah. Bae cek eta we lah cincin hiji. Naon? Engke dijual kurang. Kumaha kumaha ieu mah cincin kayak musalah ka aing nanyakeun kumaha so. Bejakeun leungit ceu we ngeuceun pangbalikeun deui. Nya sia mah otak nanti dah gitu siapa otak nanti goreng otak siapa mau bengar-bengar siapa susah katuluina siapa itu udah siapa sok ngebohongannya ka salaki oge nya Kapeung. tuh siapa tuh mana kita siapa Cuci pan ayeuna misalkan budak jang jajan pan urang mah sok ayeuna ti mana lamun misalkan lain ti salakinya upit saeutik atuh jang meuli. teu meunang ieu nya Baju. aing ngebejan ieu nya kasianya heuh rahasianya ho ya namun misalkeun ana salaki mere naon salaki teh aya kaperluan naon teh omongkeun ka salaki lamun misalkan cek salaki eueuh nya eueuh sia tuh kudu mamaksa gitu Henteu maksa. pangpan kan anu Aya aya urang sok dipaksa, Cek. karena dipaksa eta mah ngeunah sia mah ih naon penting sia teh diberenya ku salaki manehnya ngomong sia mah Henteu. aya di dieu tuh bonteng tuh aya di dieu tuh aya terong tuh Mung nu kitu mah. Terus kumaha? teuing capek sia mah mau coblak wae Sok sia atuh ber, rek mere nginyeum moal. moal lah Sudah nih pelit, terus orang Siapa? kumaha sok dahar sia. ieu nya ku aing ku ceu dibere ide di non dihanap pan aya lap eta teh lap teh baju pake ku maneh Terus tangke maneh kikian tah loba sia beneran sia loba cembol era buka tantangan asap kikian. apa ya we asa tong aing Baturan lah kucu. nah itu semua cicing aing makan mere ide ka maneh eta ngarapan teh boga duit loba carana maneh Contohan heula pan kucu. manya cenah ieu nya lamun euceul ayeuna menta-menta kitu make nu karieu mah percaya tuh manya cenah itu cenah si euceul cenah naon teh make nu karieu ayeuna menta-menta mah percaya Kapan nyantur cu? siapa ya ku aing sibere ide eta ayeuna tinggal kumaha sia ayeuna mah Menurut cucu orang tadi mah camboga beas, si teh budak hayang jajan ieu teh. makarunya siapa nggak siapa paeh we siapa hirup oge nyusahkeun batur siapa nyusahkeun aing siapa hirup oge Apa nu cenah loba duit jadi ku urang menta euceul kitu nginyeum lain menta nginyeum. moal nginyeum mah Bener cuma nginyeum, kayak mana nginyeum? moal Wah ini paling sih. nah siapa galak siapa mana ih Aduh cuy, aku lagi aja ke mana liarna. salaki euceul teh ayeuna teh keur di Afghanistan Tangke mau naon gerak, jang urang ya cek. mawa pelor pan itu bakal perang gitu Aing ngelir, berutuju karunya. siapa Nyabaknya cek. temenang tong dicabak pokoknya Ayo tante aja Temenang. naga. mahal ya teh mahal ya teh Gelang cek. temenang ya teh Aduh. nah itu mata lagi ya tehnya Mata namanya tante cek. mata ucing mata sapi ya teh pokoknya loba we ya teh tinggal ke kaharan kieu nya bumi lapan tong nyabak sia mah jalma susah mah teu meunang nyabaknya tong jaga jarak kekang oke susana nepak aing Tuh nya cek mah. Bayar tuh cek kan aya ragam cek di nu. ragam naon Ragam teh nu beungar nu miskin, urang nu miskin bae cek nu beungarna. Enggak. jelema miskin mah tong dekat jeung aing mah jelema gablak Tidak sih cuma sombong aing geuna. Kurang saya tinggal ke jalan orang boga saya cuma mau beres ya. mau percaya sih bukan naon sia mau bawa bukan naon kan ini teh mah Ngusir cek. heeh
Hah? Sok, rek mana nunit aing mainit. Oh, coba nungguin juga. Aing nunit atuh. Aing mainit ah. Ayo masak.